Sia teh rek ditah modar ku aing rek modar. Nya modar we da kumaha deui ari teu maneh kudu modar mah. Boga ke arahna pisan. Ari siak boga otak henteu. Teu nya boga. Di mana boga teh? Nya di dieu. Teu dina useup. Oh, useup mana di itu? Di mana? Di itu tinggalin tadi udah useup. Ceun nempuan salaki urang teu. Henteu. Ada macan aya, can ngabutuhkeun pegawe. Komatnya mun saya lowongan bejaan urang. Telepon we. Teh ka mana maneh ayeuna? Paling di dieu heula ceu. Urang gosip heula. Jatuh lompatan wae Urang bieu ti poros. Tuh, tingali. Suku urang bieu ti poros. terus di mana? Tadi dinya dieu. Tuh nya. Kebakatan mana mah reuwas wae neng naon deui. Ieu dengan salaki. Sugan tadi udak Bang Emok. Kamu urang 5 deui tuh. Bieu ti poros. Nya 3 mari asa sabaraha puluh. 12. Asa kotnis teh beda jeung batur. Beda apa? Urang mah ieu saking kuliurna. Ceu, dan neangan salaki. Dabongana maneh dijieun ku sorangan. Lamun teu dijieun ku sorangan mah moal kitu mah lieur. Rek naon nganyuk ka Bang Emok? Urang teh kepepet teh heula teh butuh duit. Galilo Bang tutup lo Bang cenah ka ituna teh. Da geus nganyuk sakali mah yakin dedeuyeueun isukna teh. Kan kieu ya ceritana nya. Kumaha cenah? Si eceu eta teh anu kamari geuningan anu nganyuk. Heeh. Sakali cenah mah nganyuk ti dieu cenah keur butuh jang mayar anu. Sakali deui nganyuk. Kumaha kitu eta? Nganyuk ka dieu, nganyuk deui ka dieu. Tah dek mayar ieu teh nu 2. Nganyuk ka si ieu. Ku sabab si ieu teu kabayar deui, nganyuk deui ka si ieu. Heeh, urang oge kitu sarua. Berarti lieur teh dijieun ku sorangan meureunana. Tah kitu. Kumaha ceu? Tah gogoleran ieu euci atuh. Ngagolosor ieu na. Paingan atuh. Aduh. Saking liurna ceu urang nya. Heeh. Ai cak murag ti luhur. Urang mah ditanya, "Ari sia teh kuna naon?" Teu ngajawab eta cak goblokna nya ditanya ku urang. Ari sia anu edana. Heuh, urang teh edan pan kaedanan ku Bang Emok ieu teh. Mikiran hutang lieur urang teh lieur. Yeuh, eta cak uing nanya. Heuh, teu ngajawab cak teh. Nangkara kata nangkuban. Ari muragna mah nangkarak. Teu bisa nangkuban deui sia ku urang diomekeun teh. Ari sia. Tempo deui, tanya deui. Tecak-cak bikang jalu. Heeh, teuing eta teh kudu dicolok juga nama cak-cakna nya. Nya apal? Aing keur pusing datang siam hapi kaseureun. Sarua urang oge teh dengan salaki goblok eueuh teh balik-balik wae. Ceu, apal tuh tadi urang?
Teu apa. Pan orangnya tadi teh dagang cabe. Heeh. Tah, aya anu meuli tadi teh. Syukur atuh. Lain daekeun heula. Terus? Cek anu meuli teh. Nyi cenanya. Heeh, aduh nyai sih ya disebut nyai. Nyai tadi teh. Ini alus. Komo. Disebut Dasar nyai. cabe cenah 5 siki. Nya aku urang teh dipesek cabena teh dibere 5 sikina. Terus? Kalah ngadat ka urang dicerekan urang. Ari sia tuh belagog. Serba salah ieu urang mah tinggal kumaha. Nya ari dibere siki cabe mah 5 siki atuh. Da teh salah da ngomongna 5 siki nya. Geus we dibere 5 siki cabena hungkul, sikina hungkul. Da aing oge lamun aya nu dagang merek kitu meureunnan moal di ieu deui uyuhan maneh hakan cenah meureunnan ku sorangan. Lieur urang teh ieu teh mikiran Bang Emok. Ya semoga salah ki haram jadah. Ari jadahna di mana? Tinggalin di wahangan. Lain babawa. Heuh, lamun di bawa bakal bagi gelo atuh laki urang. Tak lieur urang teh ieu teh. Sia mah si jadahna eta di mana? Tinggalin di wahangan. Si jadah. Jadah, di masjid teh jadah mah atuh. Ya, leuheung maneh mah boga ka Bang Emok. Diudag-udag kuat keneh mah lilipen. Komo atuh da lipenan nomor 1 kecantikan mah. Aya beja kemari teh. Naon? Majarkeun teh maneh ngalah eta daun jati. Tinggal serokeun kena biwir. Merah atuh biwir urang teh jeding. Da bejaan cek batur cenah. Tuh si Isabel cenanya saking hayang glowing, saking hayang ngalah eta geuning ngalah congkak cenah. Ieu me alus mah ku ieu. Anu bar glowing ayeuna. Heeh. Neangan hawu, karang hawu kerik, kena beungeutkeun. Aya bejana batur ngomong si Isabel mah cenah diudag-udag hutang. Ari eta mah cenah naon gitu bang keliling teu dibayar cenah. Heuh naon da Emok teu dibayar cenah. Ari lipen cenah burahay wae. Ieu dengekeun. Ari pek teh aya beja. Ari si Isabel cenah nanaonan gegean cenah eta. Dengekeun heula Kana geuranya. jati cenah. Daun jati apa Dengekeun heula, mana? nyampe heula dengekeun heula ieu urang. Rek ngobrol heula nya. Heeh. Daripada di udag-udag bagong, nya mending di udag-udag Bang Emok. Lieur puguh, nya di udag bagong nyeri sieun ditubruk. Kumaha? Sate tuluy bikin ka salaki, pan salaki panganguran lain. Makan teh daging bego. Ieu tangan tinggal mana salah teh eueuh. Geus burit deui aing. Cek. Urang ka mana atuh? Ka itu heula nya. Bakat maneh mah urang di sorangan. Neangan salaki. Sieun Palestina jeung Israel nyerang. Teu moal ada jauh atuh ka dieu. Moal miluan cek. Moal. Dasar wa urang eta ngiluan teu. Urang cek. Lieur aing mah. Nya salaki eueuh, nya ditinggalkeun. Si haram jadah kalau ngajedog di dinya. Ari sia nanaonan tulang kehed. Boga salah kita dagang-dagang teuing. Ka dieu. Kalau ngajedog di dinya, geuwat ka dieu. Ari sia nanaonan ngajedog di dinya. Lain mantok mah. Pan sare di dieu. Teu tasa kudu molor di dieu. Pancek maneh ulah balik. Sia teh rek ditah modar ku aing teh rek modar. Nya modar we da kumaha deui ari cek maneh kudu modar mah. Eueuh ka arahna pisan. Ari siak boga otak henteu. Nya boga. Di mana boga teh? Nya di dieu. Tadi da useup. Oh, useup mana di itu? Di mana? Di itu tinggalin tadi udah useup. Nya ari siapa pagawean teh rek useup wae atuh. Sudah hobi. Lain hobi-hobi. Mikir resikoaneun di imah. Maneh teh. Can boga adi maneh teh. Kudu disakolahkeun adi teh. Pagi ge gawe urang teh. Gawe naon useup? Da anger menang lauk nama bakal dijual. Dijual ka saha? Moal payu lauk hiji mah moal. Balik maneh teh. Kalau ngajedog di dieu. Aing rek bunuh diri dari teuing mah tirta ka Cikur. Kumaha maneh? Bakal paeh moal aing bunuh diri tirta ka Cikur. Bakal. Ngapa-ngapan?
Diri teh bunuh diri aing mah cikur. Entong atuh. Cicing aing maneh. Lieur aing mah rek bunuh diri aing mah. Entong atuh. Bisi laduge tah cikurna. Sugan teh sia mah karunya ka aing teh rek bunuh diri teh. Lieur aing mikiran sia. Gawe cete gawe. Ieu gawe nguseup, bari nungguan kebon. Kebon sakon batur. Oh. Lieur aing teh lieur. Mikiran sia teh. Balik aing mah. Siapa tanya ke aing teh? Aing diadu kalian tinggalikeun. Siap nyai teh kunaon eta? Mana? Henteu tuh. Ieu nanti kunaon? Boga salah kita goblok. Mantog aing mah. Haji dong sia mah di ulah mantog-mantog. Kamu mantog sia mah. HP tadi mana di HP ieu nya? Goblok kabur. Arsya reka mana? Tulang anjing. Bukan salah deket sugan teh erek dulu.